Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkan nami abdi Arya Kuswara. Nah, abdi di dieu teh bade ngaresensi buku anu judulna Nu Harayang Dihargaan. Bukuna kaos kieu. Nah, judul bukuna Nu Harayang Dihargaan. Terus anu ieu teh buku teh mangrupikeun karyana Darpan. Terus penerbitna teh Mata Air. Tahun terbitna nyata tahun 2011. Buku ieu tos citakan kedua. Kandalna buku ieu teh nyata 170 genep kaca. Eusi tina buku ieu teh mangrupikeun carpon-carpon basa Sunda anu leket kana kahirupan urang sadaya. Kana kahirupan urang baheula samemeh dilahir. Nu kahiji nu cerik dina lahunan. Nu cerik dina lahunan ieu salah sahiji cerpon nu aya dina buku nya nu aya dina buku Nu Hayang Dihargaan. Caritana nyaeta nyaritakeun kaayaan urang lembur anu manggihan kasusah sabab manggihan usum nu halodo panjang nyebabkeun masyarakat di dinya anu mayoritasna teh patani gagal panen. Nepi ka masyarakat urang lembur leuwih ngutamakeun nafsuna tibatan pikiran akal sehatna. Dicaritakeun oge tokoh utamina nyata Ahmad anu ngeprak moro manuk yang kabutuhan sapopoena. Sareng babaturanna nyata Kang Acid, Eman, jeung Kohar. Opatan eta solid pisan. Lamun teu aya salah sahiji urang, maka mending kene bubar istilah nama. Diceritakeun oge salah sahiji kajadian keur moro teh nyaeta teu bebeunangan. Kusabab teu bebeunangan, teras tos tengah poe deui. Ya panas. Keur mah aya kajadian teh paadu rotan atuh. Teras saatos kitu teh kabeh teh jaro rempe. Teu aya nu ngomong pisan. Teras Kang Acid ujuk-ujuk ngabodor. Ahmad sareng rencanganna teh bunga. Saatos eta teras istirahat deket saung. Di saung eta Kang Acid ngadeg nunjuk ka saung eta. Atuh puguh Ahmad, Kohar jeung Eman teh ngejat. Di saung eta aya salah sahiji awewe nu namina teh Rina. Parawana Mang Darma anu kawin jeung Kosim lantaran gagal panen. Kang Acid ge sami sabenerna mah nyata. Sakuduna mah manehna teh palae kawin, tapi kusabab panenna kitu jadi terjadi. Mantakan Kang Acid ge hayang pisan ngejat teh lembur. Saterasna Kang Acid, Kohar sareng Eman ngagoda Ahmad. Naon ngagoda Ahmad teh? Kusabab Ahmad baheula teh deket sareng Rina. Nah, di pari dinya teh Ahmad teh atos keheul pisan. Nah, seterusna Kang Acid, Kohar jeung Eman nuju ke mangkat ka saung eta. Terus abdi teh maksudna Ahmad istirahat we di dinya tengilu ke saung. Lila-lila di pelataran saung eta aya anu ngagoak. Wah, cek Ahmad teh. Ieu mah sora teh asa ieu euy. Asa kenal. Nah, Ahmad ngejat. Nempo sakulilingna
di saung oge manehna teu nempo aya nu tiluan kadinya jeung dina ge teu nempo maneh. Kek teh aya deui anu ieu ngagoak. Aya deui ngagoak. Ahmad lumpat ke saung eta. Teras Ahmad nempo kajadian nu teu merenah pisan. Nyaeta Rina keur direjeng ku tiluan. Leungeunna kenca katuhu dicekelan ku Eman. Sukuna dicekelan ku Kohar. Nah, di luhureunna teh Kang Acid. Teras Ahmad misahkeun tak kabeh. Kang Acid nafsu nonjok ka pipina Ahmad nepi ka manehna teh tetempuana teh ranyai. Terasna Ahmad ngagubrak ka dinya keneh maksud. Teras sanggeus eta Ahmad udang deui nempo Kang Acid teh eueuh. Cek Ahmad, mana si anjing Acid teh? Sapertos nama gitu. Teras Eman jeung Kohar nenangkeun Ahmad. Tapi Eman jeung Kohar dicarek deui ku Ahmad. Nepi ka manehna mulih ti heula. Ninggalkeun Ahmad jeung Rina. Ahmad jeung Rina gugup. Keur mah Rina teh tadi teh tos ngalaman kejadian anu teu merenah. Aya oge Ahmad gitu. Istilah nama gugup. Teras salila-lila maranehna duaan ngobrol, teras mulih ka lembur masing-masing. Saterasna Ahmad atos gede, tos ka kota. Ya, jadi pegawai tetap balik deui ka lembur. Cek emak Ahmad nepi ka ayeuna mah si Rina teh can aya anu ngawinan. Temana ti carita nu tadi nyaeta kehidupan ulang lembur atawa sejarah kelam. Settingna atau latarna teh nyaeta aya di lembur, aya di sawah sareng di saung. Teras galurna galur campuran. Tokohna nyaeta tokohna teh aya Kang Acid, Ahmad, Eman, Kohar, Emak, Kosim, teras watakna Kang Acid mah istilah nama resep heureuy tapi kitu. Teras Eman sareng Kohar sami sareng Kang Acid. Ahmad watakna wanian, Emak watakna sagala apal, sareng Kosim watakna pangecut. Ajen artikan tina ieu carita nyaeta tong leuwih ngutamakeun nafsu tibatan pikiran. Sudut pandang anu dipake dina carita ieu nyaeta sudut pandang urang nu kahiji. Nu kadua, cerpon langit leubet ke bentang nyata nyaritakeun keayaan keluarga anu ribut wae. Tokoh utamina teh atas teu merenah di bumi eta teh kusabab emak sareng bapana ribut wae unggal poe. Teras paribasana mah indit hoyong kadinina di Teluk Jambe. Takdir anu mawa manehna meunang pengalaman anu leuwih jero tibatan manehanana. Ternyata aya jelema anu leuwih ripuh ti manehanana. Manehna menang pengajaran pengalaman eta. Tema tina ieu carpon nyata keluarga. Settingna di Cijambe
di bumi, di sawah, di jembatan Citarum, Bandung, isi jalan. Galur anu dipake dina carpon ieu nyaeta galur campuran. Tokohna nyaeta aya kuring, emak, bapak, terus Icih, Ai, indungna Icih, Nia, sareng Iwan. Watakna tokoh utami kuring nyaeta panyabar. Emak nyaeta keheuleun. Bapak nyaeta keheuleun sareng sabar. Icih watakna sabar, Ai watakna panyabar, indung Icih watakna resep kana nyarita. Nia panyabar, Iwan nyahan. Sudut pandang anu dipake nah ieu carpon nyaeta sudut pandang urang nu kahiji. Ajeun artikeun tina ieu carpon, hirup kudu diajar sabar lamun manggihan masalah. Nu katilu, carpon talus ateu. Carpon ieu nyaritakeun kaayaan saurang pamuda anu namina teh Ogi. Si Ogi teh mertahankeun prinsip manehna nyaeta prinsip keadilan kesejahteraan ke masyarakat. Batur-batur mah teu wanian ku si Ogi teh. Keur mah di lemburna teh nyaeta bencana alam atuh, tapi ka longsor imah-imah deket bukit naruntuh. Bapana Ogi gawena teh jadi RK, tapi kusabab Ogi kuar-kuar wae perihal atawa masalah teh nyata lurah anu korupsi, tapi lurah eta teh teu ngakukeun lamun manehna korupsi. Namina bapana Ogi teh nyata Mangkarta. Mangkarta teh nyarek wae si Ogi sabab tadi teh manehna dipecat jadi RK. Di imah teh tos teu nyaman yang Ogi mah. Ogi oge salah. Kunaon salahna? Ogi ngajak babaturana anu barorangan. Atuh puguh lamun kitu mah nya. Terus majikana Mangkarta atanapi indungna Ogi teh ngusahakeun ngabela Ogi. Keur mah di imah teh atuh ribut wae. Tapi sabab bapana Ogi keras jadikeun pamajikanna teh jempe. Ogi ngalaporkeun ka itu ka dieu, tarutami ka camat. Camat oge sarua teu waniun. Terus berangkat di ka mana dinas perihal eta. Lurah tos apaleun karakterna Ogi. Lurah ngundang cenama bakal aya tim survei ka daerahna teh. Tim survei eta teh saur-saur nama tos disuap ku lurah teh. Datang ka isukanana teh. Didinya tim survei disamut ku lurah, ku staf-staf desa, sareng sajabana. Poe eta Ogi teu kaluar imah. Tim survei nanyakeun babaraha hal anu sangkut pautna sareng narimakeun sumbangan. Nyata nama sumbangan teh teu pernah ditarima, tapi suapna anu ditarima. Lurah eta teh tos nyuap oge wargana ameh
ngajawab pertanyaan teh nu bener. Terus saatos acara eta sapertos biasana mun aya tamu ti luar atawa kumaha-kumaha indit we ka balong lurah ngaruseup di dinya teh. Saatos acara eta warga anu menang duit tiis ti lurah karobrolkeun eta. Ogi rumasa salah, rumasa dosa. Sabab gawena kanyanyerian. Bapana oge pecat. Tema tina ieu carpon nyaeta kecurangan aparat atawa lurah nu korupsi tak adil. Settingna tina ieu carpon nyaeta di kampung, di kantor camat, kantor staf desa, sareng lapangan. Galur anu dipake dina carpon ieu nyaeta galur maju. Tokoh tina carpon ieu nyaeta Gi Pangkarta, tanapi bapana ogi, indungna ogi, teras lurah, pak camat, tim survei, staf desa. Watekna ogi teh wanian. Mangkarta huras. Pamajikana Mangkarta panyabar. Lurah tukang suap. Tim survei borangan. Camat borangan. Staf desa tak adil. Sudut pandang anu dipake dina carita ieu nyata sudut pandang katilu. Ajeun antikan tina ieu carpon nyata hirup kudu diajar sabar. Hirup oge kudu negakeun keadilan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.